Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru pangajar nu dipika hormat sarta rerencangan sadaya nu dipika cinta. Langkung ti payun hayu urang panjatkeun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nu parantos masihan mangpirang-pirang nikmat ka urang sadaya, utamina nikmat sehat hingga urang sadaya tiasa kempal di kelas ieu. Teu hilap shalawat sinareng salam hayu urang panjatkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, para sobatna, sarta urang salaku umatna. Sapertos ibu sareng rerencangan sadaya, mun namina rokok teh tos teu asing deui di golongan barudak sakola sapantaran urang. Tapi ayeuna mah ti mimiti budak sakola nu ngangge saragam bodas beureum, bodas biru, komo bodas biru tos hampir sadaya nyobian nu namina rokok. Komo tos aya nu jadi pecandu rokok. Kebiasaan para pelajar ngerokok teh lantaran karayu ku iklan-iklan, ku rerencanganna sarta kasalahpahaman mun rokok teh tiasa ngajadikeun diri urang tenang. Rokok tiasa nenangkeun urang, tapi ukur sasaat. Ai bahayana mah bakal karaos salilana. Bahaya rokok teh diantarana resiko kanker paru-paru, jantung, jeung impotensi. Ngarokok di umur dini bisa ngabalukarkeun impotensi sarta ngurangan jumlah sperma dina lalaki sarta ngurangan tingkat kasuburan dina wanoja. Eta mung sababaraha contoh bahaya rokok, tapi seueur keneh bahaya-bahaya rokok nu lainna. Jalmi anu ngarokok teh sami jeung ngasupkeun racun ka diri sorangan. Mun kasarna mah ngarokok teh sami sareng bunuh diri secara lalaunan. Jalmi anu ngarokok oge sami sareng ngaduruk artos, komo pelajar mah sami sareng ngadurukan artos kolot urang nu tos banting tulang kangge ngabelaan urang. Rerencangan sadayana nu teu acan nyobian rokok kade ulah cobi-cobi nyobian rokok lantaran bahaya rokok teh seueur pisan. Nimbulkeun resiko berat sampai ngangibatkeun maot nu bahaya bakuna. Nu tos jadi pecandu rokok, hayu urang enggal direnan kabiasaan awon eta. Langkung sae upami artos nu biasa didurukan eta, urang kempelkeun kangge meser anu leuwih mangpaat. Tos seueur korban gara-gara rokok, tong sampe urang jadi korban saterusna. Dupi mung sakitu nu tiasa kukuring didugikeun, hapunten biri aya kalepatan kata, mugia kasempurnaan datangna ti Allah Subhanahu wa taala, kasalahan datangna ti diri urang nyalira. Mugia biantara ieu mangpaat kangge sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.